Bang main, anjing nyen garisna yuk. Ayo. Woi, aing nganu ka hiji. Oh, engke tas dia si Aditna. Ya, kena. Det, bagian dia nembak, Det. Ih, pot. Bayang, kita mah lain boga dia. Dah, boga dia mah. Oh, jing bayang dia mah curang. Curang kumaha anjing? Ya bener ima boga aing. Kumaha eta boga dia mah bayang? Pan dia main ngotot. Atuh, kaina geus anggo sagana kulineunnya. Atuh dia jeung mainna curang. Curang kumaha anjing dia? Ngajak diut ke aing. Ayo aing teh sieun kana dia. Hoi, dia masalah gundu dong ge ngajakan gelut. Bayang. Woi, bulan puasa mah ulah gelelut tuh mali. Tah si Adita, ngotot bae main gunduna kana aing. Nyen puasa aing batal bae. Atuh dia jeung mainna curang. Curang kumaha anjing dit? Atuh si bayang mah curang jeung yog. Kucan manumana. Bayong, gundu ga dia ulah curang. Ya ga dia curang. Kieu deui. Pan dia ngabela ka si Adit. Aing malah ngabela. Dia ge curang keur dieu kana aing. Anjing dia bayang. Yog, karena dia ge curang. Atuh keur mah keur ieu. Kuari mah kuari. Kelelut bae. Minta kantongan gondol kok. Sudah ribut Bayu. Yang main gundu babarengan bae. Indek ngiluan. Ah bayu orang main gundu deui ulah gelelut bulan puasa. Batal puasana. Hayu geh. Ih, kapan gundu eueuh? Ih, pagawean si Fahri ieu mah paling geh. Pahri.